Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sareng syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu Maha Agung. Dina dinten ieu teh urang sadaya tiasa ngariung sasarengan dina acara ieu. Hadirin anu dipika hormat, berimana kana qada jeung qadar seueur manfaatna. Di antarana tiasa nguatkeun kaimanan sareng katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Selain ti eta bisa oge nyadarkeun urang yen sagala perkara atawa kajadian nu aya di bumi ieu teh tos diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Matak ayana qada jeung qadar ieu teh bisa numbuhkeun kateguhan hate sareng kasabaran urang salila urang hidup di dunia. Masalah atawa rintangan naon wae nu aya di hirup urang teh ngarupakeun ketetapan ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang teh kudu tawakal da sagala rupina ge tos aya izin ti Allah Subhanahu wa taala. Urang sadaya moal tiasa ngahindar ti ketetapan Allah Subhanahu wa taala deuk nu hade deuk nu goreng. Sadayana tos diatur ku Maha Kawasa. Iman kana qada jeung qadar ieu oge bisa numbuhkeun kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala. Sareng ngadorong urang bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala salawasna. Sakian heula pidato ti abdi, upami aya cariosan anu marena di hate abdi nyuhunkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.